Para mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan dongeng dekaraos waktu semanya releknya para mitra terang-terang bagian ka-31 atuh dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we ayana anu nuju ngadangukeun dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae atuh para mitra YouTube Mang Jaya Official tiasa katampi mugi tiasa nyugemakeun. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra ulah kirang-kirang nya ngapunten dina kakirangan sareng seueur kalepatanana dina ngadugikeun ieu dongeng. Atuh para mitra carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajengkeun deui. Kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ti studio bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Dupi dongeng nu judulna nyaeta hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teu karaos nincak bagian ka-31 nya para mitra sadaya. Mangga tu para mitra urang teraskeun deui ieu dongeng cenah para wargi sadaya. Kaayaan peuting harita para wargi kaum dangu. Harita teh ujer make aya pikiran atuh cenah wawartos ka ku Cibeuri hayang mulang bae. Urang marulih we tulah deui sadayana tos nyarios bawa tuh cek si ujer rek malikeun deui kudana. Ngan ku Cibeuri para wargi sadaya harita teh tuluy nyarita deui. Is mangke heula atuh. Ari nasib jam anu kaula kumaha? Mangka eta teh sarua jeung nasib kaula atuh. Yeuh, aduh, lamun seug jam leungit pangkat kaula bisa-bisa dicopot ku Tuan Residen. Da dianggapna abun tah talobe teu hormat ka nu merena. Mangka ningpan anu merena geta teh Gubernur Jenderal ti Batawi. Ceuk ku Cibeuri para mitra sadaya ngarasa tugenah hate. Memang di perjalanan kadenge sora cihcir para wargi. Harita ge disada kaayaan peuting beuki matak pika keungeunna dina wanci ngagayuh ka wanci janari teh. Ujer harita tuluy nyarita deui. Ih, ari Kang Jisim abdi mah nyangem wae gamparan. Nyaeta nya kitu teh we sok asal ceuk si ujer jiga minta tanyakan. Sok asal naon euy cik sok ngomong. Ceuk ku Cibeuri deui. Sumuhun we. Sok asal tamihan we guldenna kitu. Tembak si ujer. Pasti ku kaula ditamahan deui. Sabab nu penting mah jam anu penting mah jam saku teh hayang disalametkeun ulah nepi kalapur pang-pang nama. Omong ku Cibeuri para wargi sadaya. Ari Jisim abdi kumaha kulan? Ceuk Dayat nyelengkeun. Kumaha teh kumaha urusan naon euy? Ceuk ku Cibeuri. Sumuhun, ari upah Kang Jisim abdi kumaha? Ceuk Jang Dayat nagih upah. Nah iraha atuh kaula ngajanjikeun deuk mere upah. Walon ku Cibeuri. Lain anjeun tadi teh ukur deuk maturan buku. Teu masukalkeun upah lain. Pokna di omongan kitu Jang Dayat ukur ngeluk para mitra sadaya. Atuh sanaos ari kitu mah sawios Jisim abdi mah de mulang we ya kana rombongan kitu ah. Ceuk Jang Dayat malikeun kudana rek moal tulus milu ka kampung Handiwung teh. Ngan ujer harita nyarita deui. Ulah punungan euy Dayat, imane? Ulah sok punungan kitu bari nage. Para mitra sadaya ujer nyarek sangkan Dayat ulah balik deui. Ari ku Cibeuri tuluy nyarita deui. Euy susulan tuh ka dieu. Keun
Kaula dek mere upah ka manehna. Sabab urang teh ulah non teh pokona mah ulah duaan-duaan teuing lah pokona mah keung babakuna mah. Ceuk ku Wuci Beurih para mitra nitah sangkan ujer harita teh cenah disusulan para wargi sadaya. Memang atuh harita ujer nyarita deui. Atuh nuhun gamparan ari kitu mah. Si ujer bunga Jang Dayat teu meunang balik teh sabab hate-hate nama teu deungeun mun kudu duaan muruk kampung Hadibung ngan saukur jeung ku Wuci Beurih teh. Para mitra anu mulia, memang harita teh sora cihcira disada. Malah kalan-kalana kadenge cenah para mitra atuh harita ge. Kelamuna palebah henteu nincak jukut sora kuda teh para wargi. Oge kalan-kalana kuda ngahiem cenah tegeninganan subuh-suh tengah peuting disada. Tapi teu jadi urusan. Nu penting mah manehna nuluykeun deui perjalananana. Ayo urang tuluykeun euy lalampahan teh euy lah. Pokona mah ye, urang tuluykeun di lalampahan teh. Ye. Pokona mah urang lahaula we lah. Maneh tong salempang Dayat, sing tenang we euy. Sing tenang, maneh sing tenang. Pasti upahna disaruakeun jeung si Ujer. Ceuk ku Wuci Beurih. Geus kitu mah atuh para mitra manehna nuluykeun perjalanan kuda ge tuluy harita ge rada digancangan di perjalanan teh para wargi sadaya. Kulantaran manehanana hayang buru-buru anyog kitu meureun kahayang manehanana. Kocapkeun para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Dina kaayaan memang tadi ge disebutkeun wanci ngayuh ka janari leutik teh para wargi sadaya. Ieu jelema kukurubutan sok sanajan harita ge numpak kuda. Asruk-asrukan harita ge para mitra sadaya. Di hiji leuweung teh mun leuweung teh mah. Uluh gambaran. Nah, geuning jajalaneun teh kalah ka beuki tamah jarambat wae teh nya. Ceuk Ujer bari turun tina kuda. Sabab kuda geus teu sanggup leumpang bener harita teh para wargi sadaya. Ujer, tong hareup teuing atuh ieu. Ditulungan ye kuda wing sukuna nyelap kana akar. Jang Dayat ngagorowok ti tukang para wargi sadaya. Harita teh. Jang Dayat harita tulung-tulungan. Sabab suku kuda nu ditumpakan ku manehanana nyelap kana sela-sela akar. Sedang sora cihcir meuni jelas kadenge harita teh. Dina kaayaan kitu matak-matak leuwih keung deui. Atuh kusabab kitu mah para wargi sadaya, si Ujer kapaksa balik deui da kudu nulungan heula Jang Dayat nyaeta sangkana cenah bisa laju perjalanan. Montong lila teuing euy. Geuwat ye kadarieu atuh ye kula keung. Ceuk Wuci Beurih gogorowokan para mitra sadaya. Manehanana ge embung ditinggalkeun sorangan di dinya. Mangga kan, gambaran mangga antosan santenap antosan. Ceuk si Ujer kapaksa. Manehna oge kudu gura-giru para mitra sadaya. Nyaeta nulungan Jang Dayat ari sabab kudu gagancangan maturan ku Wuci Beurih anu katingalina siga nu keung naker. Jeung deui tur ari Jang Dayat katut kudana geus dijait tina marabahaya mah duanana nyongklang kuda muru ka tempat di mana ku Wuci Beurih nungguan harita teh para wargi sadaya. Malah kuda rada digancangkeun inditna. Para wargi kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng nu duaan gagancangan nepungan ku Wuci Beurih harita teh. Nya geus kitu mah kadenge nu kokorosakan di tempat anu bala jeung rungkun anu jembet. Sabot keur kukurusukan kitu ku Wuci Beurih ngeureunkeun kudana nepikeun ka awak kuda merod ngadadak. Atuh kuda-kuda nu sejen geting hariem harita teh para mitra sadaya make jeung muringis kuda disarada sagala rupa para wargi sadaya. Memang kuda disada harita teh tiluanana ge disada kuda teh. Nya geus kitu mah para wargi kuda dieureunkeun.
Aya naon gambaran, aya naon? Ceuk si Ujer reuwaseuna keur para wargi kulantaran kuda dieureunkeun. Itu dulu. Dulu ku maneh dulu Ujer. Itu tinggal itu. Aya tangkal kaso sapasang ngabeleg-beleg euy. Ceuk wuci beurih tutunjuk anu jalugjug. Anu jalugjug ngabeleg-beleg. Bosi Ujer pon kitu dijang dayat mungguh sieunna keur ningali kaayaan kitu teh para wargi sadaya. Para mitra pamiarsa, harita para wargi ningali ku wuci beurih ngeureunkeun kuda manehna ge tuluy eureun. Malah mah para mitra tuluy Ujer nanyakeun, "Aya naon gambaran? Aya naon ieu? Aya naon?" Ceuk si Ujer molotot neuteup ka eta tempat nu tuduhkeun ku wuci beurih teh. Sedengkeun dayat mah kontana para mitra harita ge nepi ka harita teh kontan ngadegdeg. Manehanana langsung ngameni sieuna keran, malah bulu punuk oge harita teh langsung cenah para wargi sadaya meni asa cawigwig. Keur kitu angin ngagelebug harita keneh kadenge. Abor tuluy atuh dayat nyarita. Wah aya jurig. Para mitra sadaya, harita teh dayat sieunna keur cenah buah-buah aya jurig di dinya. Tapi para wargi ku wuci beurih manehna neger-neger maneh. Tuluy ku wuci beurih ge nyarita harita teh. Ari maneh? Lain jurig dulu lain. Ceuk wuci beurih bari ngagebes para wargi sadaya. Atuh Ujer tuluy nyarita deui. Luh, aya naon kitu gambaran? Ujer para mitra manehna can ngeuh. Aya kajadian naon anu tumiba. Malah mah geus kitu tuluy barang geus nanyakeun mah. Tuluy dijawab deui ku wuci beurih teh. Itu deuleu itu tuh. Maneh nyaho tuh. Itu tingali. Tingali tuh. Tangkal kaso deuleu tuh tempo ku maneh. Kajawab ku wuci beurih. Sumuhun. Da tita tadi ge sumuhun ai tangkal kaso manu. Tita tadi ge leres tangkal kaso eta manu. Ceuk si Ujer tetep bingung para wargi sadaya. Dulu. Apana teh tangkal kaso? Dekeun tempat anu hajat teh. Kaula apa? Eta kaso teh tadi nama gigireun balandongan bising teh nyaho. Ari maneh? Bodoh kabina-bina teuing. Aya beletnya maneh mah. Kayak pikirkeun ku maneh teok tuh tinggal itu. Kita balandongan teh dieu. Anjing babawung deh nya. Pikir-pikir mata pikasieun. Aduh kan. Juragan, abdi mah tekiat kan sieun kan. Aduh. Wah, maneh teh ulah borangan-borangan teuing deuleu sia dayat. Ari maneh? Sing tenang. Biasana atuh anjing mah da di lemur ieu. Mana kitu ge teh di lemur anjing babaung mah. Boboa meureun. Aya nu diudag ku anjingna. Cicing berina ge ngejedog atuh cicing lah. Ai sia sokang nyeuna piributeun wae. Nama-nama pika keungeun deuleu. Iduh, ari ayeuna namana balandonganana nu tadi paragbag teh ku Damar Sewu teh gambaran. Sumuhun abdi ge emut ayeuna mah. Tadi di tempat balandongan. Ceuk jang dayat luak lieur. Sabab di sakuriling bungking eueuh kapanggih sesa nu hajat rongka. Malah eueuh imah eueuh jalma di dinya teh para mitra. Nu aya ukur leuweung geledegan we cenah para wargi. Paslang jeung sampalan tegal si awat-awat teh. Buah-buahnya ceuk wuci beurih deui para mitra sadaya. Harita ge gelebug angin ngagelebug deui. Apupuh we dina kayan kitu karasa tirisna teh luar biasa. Aduh, nah itu angin teh yang ngegelebag-gelebug kieu nya. Aduh, ceuk si dayat para mitra. Biasana deuleu di tegal si awat-awat mah.
kieu angin teh. Tenang we. Keuna katingali ayeuna mah. Aduh, nya euy. Aduh, nya tepi kedang euy buah-buah euy. Cumun buah-buah kumaha gamparan? Si Ujer milu bingung. Urang balik deh mah. Ceuk Cibeurih akhirna. Ke heula gamparan. Ari nu celak-celak herang katojo cahaya bulan. Nah naonnya? Si Ujer nunjuk ka tebeh gunukan batu nu negla tur katojo ku cahaya bulan. Pariksa kumana ieu Ujer? Bisa naon-naon ye. Pokona mah ye bisa anu penting-penting. Ceuk Cibeurih nita. Atuh para mitra daek teu daek akhirna Ujer ngolesen turun tina kuda muru kana gundukan batu tea para wargi nu aya di dinya. Hoi! Juragan! Aduh, ya mah. Itu geuning nu boborelekan teh jam saku nu salira teh gamparan. Ceuk si Ujer satengah ngagorowok baka tingku atoh ka bina-bina. Cenah bunga amarwata suta bunga kagiri-giri lain bobodoan. Malah tangtu para mitra nu leuwih atoh nya nu bogana pisan nyatana ku Cibeurih. Aduh, oi. Yu jam saku boga kaula. Aduh, syukur atuh sia Ujer bisa mangihan ieu bana. Aduh, nya ieu nu dipikameut pisan ku kula mah ieu teh bana teh. Nyaan kameut kula bana ieu teh deuleu. Ceuk Cibeurih ka cida bungahna. Nyaan bungahna ku Cibeurih ceuk paribasa nalir kagunturan madu kaurugan menyan putih teh lain bobodoan. Manehna bagja luar biasa bagjana kulantaran manehanana bisa manggihan eta banda anu disebut jam saku tea para mitra sadaya. Ayeuna masok sanajan sora cicir oge kadenge teu matake jadi keung ieu kulantaran jam saku geus kapang. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Ningali harita teh cenah ku Cibeurih ka cida bungahna. Tuluy ye dayat ge nyarita deui. Ade hilap upahna teh gamparan. Ceuk jang dayat ngingetan. Maneh mah sia dayat, ceuk si Ujer. Atuh para mitra sadaya pura-pura teu satuju jang dayat tugah tagih teh. Ulah sok kitu barina ge. Sabenerna mah yeuh urang teh teu neangan upah-upah teuing, urang mah babakti we ieu teh. Nganyah meureun we santeuna we atuh euy. Urang teh heueuh ngaranna ge atuh. Dunungan moal nya kaingetan ka urang. Ulah kitu maneh dayat. Teu meunang tugas tagih sia. Marukan teh kumaha? Ceuk Ujer para mitra sadaya. Ari ku Cibeurih mah mesem wae dikitukeun teh para wargi sadaya. Memang ku Cibeurih oge surti dina kaayaan kitu. Kocapkeun para mitra sadaya harita akhirna. Manehna bari gura-giru alatan rasa sieun mimiti nyaliara. Atuh ieu jalma tilu teh gagancangan ningalkeun eta patempatan. Ningalkeun eta tempat. Puguhnya ayeuna mah di dinya teh matak pikasieun. Malah memang karasa anginna peuting teh ngagelebug menitarikna keur para wargi sadaya. Karasa pisan jabat tiris deui. Amun atuh kongang mah meuli hayang geura-geura ini, hayang beura anjog ka imah, hayang geura diharudung disimut, kitu cenah para wargi anu mulia. Anu matak para wargi sadaya manehna gancang ngabedal kudana. Malah mah para mitra kuda disada harita ge ngahiem. Geus kitu kuda ditegarkeun tarikna keur para wargi. Maksud jeung tujuan hayang geura anyog kanu dituju. Kitu tujuan anu tiluan memang manehanana ayeuna mah nu dipikirkeun teh iwati hayang gancang mulang. Itu kaya nu tiluan bari angin ngagelebug meninga heot. Upuhe matak pika keungeun sedeng kuda ge disada para wargi sadaya. On kitu deui atuh anjing kadenge babaung.
Manehanana glancang ngalumpatkeun kuda hayang geura nepungan juragan Bendarawadana anu harita nuju ngantosan tea para wargi kaum dangu. Tunda carita atuh para mitra nu tiluan, ayeuna caturkeun juragan Bendarawadana mimiti guliga. Ai guligah teh nu jadi sababna teu aya sanes. Pangpangna cenah manehanana ngantosan anu tiluan teh. Sabab nu keur ditarungguan teh can balik keneh bae. Atuh harita juragan Bendarawadana oge anjeunna nyarios nyaeta ka Aki Darum. Oh. Nakamarana atunya eta ku Cibeuri. Katut para badega tacan ulang keneh bae nya. Kaula mangarasa hemeng we ieu teh. Keur mah keur urang teh ngadaguan di dieu. Dina kayan keur memeujeuna jan hari tengah peuting ieu teh atuh. Aduh sugan Aki Darum boga pamanggih cing ieu teh. Ka mana eta teh cenanya? Ku Cibeuri jeung para badega teh. Sumuhun juragan. Sok risi aya bancang pake wuhe nun jung. Nyamung eta kinten-kinten gaduh paraosan anu aneh atanaping teu aya gamparan. Kitu manawi teh sumuhun disim abdi tumaros otengan. Kagamparan kitu tanu. Cek Aki Darum. Lain eta munnya aya nu aneh. Kira-kira nasua naon cing. Juragan Bendarawadana para mitra sadaya teh harita kalah ka Malik Tumaros. Nyaeta Malik Tumaros ka Aki Darum. Kulantaran manehna ge hayang nyaho kumaha pamanggihna Aki Darum. Dina kaayaan samodel kitu cenah para mitra sadaya. Maranehna keur nunggu di etapa tempatan. Malah sora cicir ge disada kadenge mereka jelas. Nandakeun dina kaayaan peuting harita teh para wargi anu mulia. Barang juragan Bendarawadana tumaros. Para mitra pamiarsa. Harita memang aya gunem catur. Antawis juragan Bendarawadana para wargi nyaeta sareng Aki Darum nyawalakeun kajadian dina waktu harita. Numatak Aki Darum harita teh nyarios kitu, kumargi Aki Darum harita ge mendakan hiji hal-hal anu aneh, malah Aki Darum nyarios deui. Sumuhun, apanan tadi teh sawaktos ulang nyamayan sumping ka ieu tempat gamparan. Jalan teh estu menila luci, lalening. Jalan teh estu ning menepi ka ngabulungbung. Sumuhun kitu tah. Mohon pan urang teh tiasa nitenan kaayaan jalan sakitu lalucirna, lalening sareng ngabulungbung. Tapi nah, atuh ari ayeuna teh tinggalian teh becarane om sareng geuman kieu. Kitu nu mawi gamparan. Jisim abdi mangaros heran. Jisim abdi mangaros hemeng ningal kajadian kieu teh. Ta ieu nu janten emutan jisim abdi teh. Manawi sareng manawi sumuhun. Ari gamparan mah sumuhun kagungan emutan sanes atanapi kagungan pamendak sanes kitu na mawi oge. Nu mawi jisim abdi tumaros teh kitu manawi oge gamparan. Cek Aki Darum para mitra ngareret kajauh. Nyaeta kajajalaneun anu kungsi di sorang teh. Tetela para mitra jajalaneun teh ayeuna mah henteu lucir henteu hegar. Henteu lening henteu ngabulungbung. Estuning jajalaneun teh para mitra menika cida jembetna jabataraha. Jembet ku kakayon tatangkalan saliara menisa kitu ngabadegna. Malah tangka-tangkal sejena pon kitu kene. Ieu nu jadi kaheran teh cenah para mitra sadaya. Batu ge menipating runggunu. Batu sagede-gede hulu muning teh lain bobodoan para wargi harita katingali jelas. Kitu nu kabireungeuh.
Sabab kaayaan katojo bulan anu mabra cenah para mitra sadaya harita. Memang sabot kadenge atanapi katingali kaayaan mabra kubulan katojo kubulan anu caangem prai. Puguh we para wargi sadaya kakayon eta patempatan batu-batu eta di petempatan meni atra tetela katingali. Keur kitu para mitra gelebug angin ngagelebug. Manehanana anu araya didinya oge ngarasakeun karawak tiis anu harita teh karasa kana awakna jaba anjing babaung kadenge ti kajauhan teh menepi ka melewur. Keur mah angin anu tarik jaba angin babaung atuh puguh we para mitra sadaya hal eta teh nimbulkeun atuh kanu araya didinya paraku pating raringeun asa beda-beda ti sasari cenah. Ari tadi mah eueuh kadenge sora anjing babaung. Eueuh angin anu ngagelebug tapi nah ayeuna eta angin ngagelebug tarik naker. Siga-siga anu ngahaja cenah angin teh ditiupkeun bae cenah kitu para wargi sadaya. Tatangkalan katingali menipating pelenoy para wargi. Harita teh ruas oge pikeun juragan bendara wadana katut sapara kancana. Malah anjeunanana ayeun teu kolu atawa teu wani cicing hadapun tatangkalan. Kabeh nyingrai bisi tatangkalan rubuh lantaran angin sakitu gedena dina waktu harita. Waktosna seep.